Assalamualaikum. Halo guys. Ieu anggota kelompok 2. Ieu hasil wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu wawancaraosna abdi siswa siswi SMK Yasni bari wawancara kangge tugas bahasa Sunda. Hari ibu geus beralami calon S. Aya bentenna teu icalan S sampai acan pandemi sareng saya pandemi. Modal kami kenging terang pada penghasilan sakobe sabaraha ibu. Paling sekitar modal punya sakieu. Selain yang berbicara bicara tahun deui. Amin. Nah, gitunya ibu. Maklum nakosna dia si Ega Pajero bicara anak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mangrupa transisi nalika wawancara geus rengse,